Anjeunna teh janten Malik nuntut anu ageng ka abdi, pami abdi henteu masihan ganti rugi ka anjeunna, anjeunna bakal lapor polisi. Terus kumaha geus kitu? Nya anjeunna teh nyuhunkeun ganti rugi tipi cenah pek bawa deui. Kan anjeunna nyuhunkeun 400.000. 400.000? Ku si laing dikumahakeun, disanggupan? Ku abdi disangeman, Pak. Da abdi teh soak sabab sia jadi pancengka dan anu langkung ageng. Pangemut abdi keun bae rezeki mah ti mana we datangna. Ai. Maneh bodoh. Si laing mau otak bodoh. Apa ih terus jang kumaha sok cu ai emak sok ujang teruskeun kumaha terusna gutrut ku abdi tanda tangan atau perjanjian teh bari dibayar ku abdi kaping 2 genep 2 dinten ti harita. Tos kitu mah abdi teh nyanak tipi deui ti anjeunna canak deui ka dieu ningkal rasaan apa harita aya di lompok di dieu. Ngan si laing mau otak tadi dina tuur eta mah. Apa-apanya kan baik jang terus kumaha Dina dinten enjingna abdi teh kengeng deui muatan si emang anu urang kuningan teh dijepkeun ka material malih mah uah-uih saharita teh. Perhetangan abdi di pangkalan ka material, ti material ka pangkalan teh kedah mayarna teh 2.000 rupiah. Karena si emang eta kira ngartos anjeunna memang naroskeun ka abdi sabaraha cenah ongkosna cek abdi teh sok we teu langkung emang. Terus kumaha? Kecelek teh masihan 1.000 rupiah anjeunna teh jadi ku abdi tampi teu seueur dongeng. Abdi teh mangkal deui we di pangkalan ojek. Nuju abdi di pangkalan ojek Mang Akim sumping ka abdi nyampeurkeun kalarasan pisan aya artos 1.000. Da emutan abdi ti payun teh abdi nyimpen eta jam tangan teh kirang 1.000 rupiah. Nya. Ngan bodoh eta manehna mah kejeung dibayar ti heula. Laras eta kalepatan abdi, Pak. kan baik toh akan diganggu ujang teruskeun jang kumaha Terus gitu ku abdi bari tebus ka Mang Akim 1.000 rupiah eta jam tangan. Mang Akim nolak sabab anjeunna teh sadinten kadua harita cenah jam tangan di anjeunna nyukeun jasa buru ngajaga eta jam tangan. Kurang ajar jelema teh jangeuy. Gelo buas si Hakim teh maneh bodoh. Terus kumaha? Nya teh tiasa katebus jam tangan teh. Sabaraha mentana eta si Hakim? Nya nyuhunkeun teh sadinten 4.000 kali 2 dinten 8.000 1.000 utang abdi dinten kedah abdi teh malikeun 8.000. Dilawan teu kumaneh. Henteu pada abdi teh hoream loba catur. Ai si laing mau otak tadi dina tuur eta mah. Apa ih terus jang kumaha sok cu Teu kantos lami si Mang urang kuningan ngagerohan deui ka abdi sampeurkeun ku abdi teh ka dinya. Nya abdi ngeunah perjanjian heula sareng anjeunna sok ingis ku bisi rempan ku kahariwang anjeunna masihan artos nyoconteng model tadi 1.000 rupiah teh apa. Terus kumaha geus kitu? Nyatos kitu teh anjeunna kecewa ku abdi ngaraos kasinggung. Anjeunna ngabatalkeun teu janten angkat ka Cileunca sareng abdi kurunyung we si Udin. Si Udin mah baturan gojek. Sumuhun. Pas kitu Udin digerawan samalah mapana si Mang tukang giribi kurang kuningan teh. Jadi kajang Udin cenah pokna teh dek mayar 20.000 mending kacak batin abdi. kan baik da milik bete pahiri-hiri bagja teu ala-ala jang Terus kumaha? Terus gitu abdi teh ngerasa emosi pisan kesal karena nasib diri abdi nyalira. Aranjeunna geus angkat abdi ngagaur-gaur motor, Pak. Ya ku abdi teh digancangkeun motor teh lebet ka jalan anu kana gang. Terus kitu we panginten Pak teu ku hanteu. Abdi nuju ngebut pisan dina gang krunyu teh putra Mang Acep. Nyata Uten. Katengar ku abdi. aduh kageleng ujang Henteu mah alhamdulillah mun kasifat hungkul. Sapada harita oge tos biasa deui. Samalah artos 1.000 rupiah tadi pasikeun ku abdi teu kasih Uten. Terus kumaha? Naon nu beunang si Uten? Kudu tanggung jawab si laing ngubaran eta masalah si laing. Mun tawalar abdi ge murah kalihna teu naon. Sehat walafiat jag-jag. Abdi teu ngemplong teh pisan manah teh. Tak geuning budak nage teu naon
malah melumpat deui harita ge anak sepeda. Sawatara lami ti harita abdi teh langsung we ka bumi, simpen motor di buruan ku abdi. Teras abdi teh ka dieu kalebet. Bari ngarenung abdi naha 2 dinten eta abdi teu woleh teu meunang masalah jeung masalah kitu. Dosa si laing eta mah meureunnan sia. Sumuhun abdi ge ngangken Pak, ieu teh tangtos nge dosa-dosa abdi, kataledoran abdi, anggoning abdi ge moal hirup. Terus kumaha Ujang? Tos kitu teu kantos lami kegedor Mang Acep sumping ka dieu. Nu janten aneh sawaktos harita nyata murang kalih teh jadi ngawadul karamatna. Jadi ngadukeun padahal mah geuning katohian ku abdi yen uten teh dipangaruhan ku ramana duikeun ka sumping ka dieu teh murang kalih teh sagala karaos nyariosna ka abdi. Nya Mang Acep teh nyuhunkeun ganti rugi saageng 50.000. Ada mal di perjanjian abdi teh sawaktos eta Disanggupan ku si laing. disangeman ku abdi Pak hoream loba dongeng. Nu jadi bapak sawaktu eta Joy ngarasa bingung meureunnan mah. Tak kitu geuning apa mata tawa ka emosi ge, da lain dipake ka mamana meureunnan mah. Terus si laing ngagadekeun motor. Mun abdi teh ngagadekeun motor, Dibayarkeun ku si laing. tangtos apa dibayarkeun. Sabaraha si laing ngagadekeun eta motor teh? Ku abdi digadekeun motorna 400.000. Nah, lain suratna. Abdi teu wantun nyarios ka apa-apaan surat teh aya di apa, da pasti apa ge moal ngijinan. Teu kapikir ku si laing di mana eta sia keur mayarna. Sewaktu saya teh mah teu kaemut ku abdi teh Pak, da sik abdi teh panik. Geus bapakeun bae da meureun reuwas si Ujang teh. Dibela weh sia. Nyaho budak teh salah. Lain salah, apa da si Ujang teh meureun katakan ku batur untung salamet oge. Nu jadi indung tetep we berpihak di urang Joy euy. Ngabela we ka urang sok sanajan urang bari jeung salah. Asa jengkel ku bodoh-bodoh teuing maneh teh. Keheula atuh apa? Abe jelas heula. Terus kumaha. Terus gitu apa ku abdi teh dibayarkeun we ka Maiti sareng ka Abah. Ngan teu dibayarkeun 400.000 panyukeun anjeunna. Da kulantaran abdi teh keng artos di si Abang teh 400.000 rupiah. Dicanak administrasi 10.000 rupiah. Teras abdi teh bunga. Sanes Pak, da teu aya bungaan. Kan bae aya bungaan mah. Dari nu aya bungaan mah Dosa keur nu nginjem, dosa keur nu mere nginjem. muhun. Namung abdi teh kedah malikeun tina 380.000 bersih nu katampi ku abdi, kete abdi kedah malikeun 480.000. Ke di mana datangna eta 80.000 na Ujang? Sumun abdi teh kedah mayar karumaosan cenah mah. Karumaosan naon? Maka jeung aya karumaosan sagala. Sumuan cenah abdi teh paminamut artos teh sanes bunga ieu mah karumaosanna 20%. Ya bunga-bunga keneh nu kitu mah sia. Bodoh maneh mah. Nya gancangna carita ku abdi teh dibayarkeun ka si emak jeung ka si abah 300.000. Nya nampi anjeunna teh. Teras nu 50.000 dibayarkeun ku abdi teh ka Mang Acep. Oge anu 13.000 ku abdi teh dibayarkeun ka Mang Akim. Tak kitu apa? Ieu samali aya sapali deui di abdi artosna teh can dikamana-manakeun. Kumaha atuh mak? Da kumaha deui? Da budak teh meureun tanggung jawab mata kitu oge. Nu jadi indung ngabela ka diri urang Joy. Bari jeung teuteupana teh meuli seukeut pisan. Manehna ngacelakeun cimata. Kan bae Ujang sing aya rezeki sing aya milik we atuh. Keur nebusna ngan eta we tayona teh naha ka maneh teh meureun ngagoliman-doliman teuing. Da duit gede sakitu teh Ujang. Nu jadi indung berjeng ngacelakeun cimata euy. Disusut ku tungtung kabaya. Memangnya pisan Joy. Duit sagede kitu teh keur urang mah sawaktu harita gede pisan. Mun ku ayeuna mah 750.000 harga motor teh sekitar kana 7.500.000.